Carpon karangan Tini Kartini. Di bageto oge loba agi nu ngalang-langan mah. Tapi duka teuing atuh datara aya nu jadi. Aya-aya bae halanganana teh. Teu kitu tea kieu, teu kieu tea kitu. Ari potonganana nyameujeuhna bae sakitu mah. Atuh mun rek ditilik tina kabersihanana nya lumayan bae. Ngan eta meureun pedah kuloneunana aya kuburan jeung pernahna handapeun dapuran awi. Padahal di wetaneunana mah imah wungkul. Atuh pangeusina gegek kawantu lembur gede di dinya teh. Ngan ketah deui di imah eta teh cenah mah kungsi aya nu ngajuru kembar. Tapi burusu tuluy malah dikuburna oge di kuburan kuloneun imah teh ya. Dina hiji poe gurudug aya sora ngaliwat kajaran koral nu ngan hiji-hijina di lembur eta teh. Gageureun hareupeun warung, pangganjel dipasang, kadali dilaan, sok loloh hareupeun kuda di wadahan ember kohong. Kalacat ku sieurna naek kana roda rek nu nyalan muatanana. Mimiti nu diturunkeun teh kursi hoe opat. Barutut ditema ku meja lenjong terus bangku reyon. Terojol gulungan kasur leuwih pantes mun disebut sayang tumila. Anggelna ge moal kurang ti sakitu dekilna teh. Gigidig manggul gentong songhek. Dieusi beas. Leungeun katuhuna ngajingjing besek nu dibakutet tambang lamak. Keur kitu jebul nu boga barang, istri lenjang dituturkeun kudu manggu rancatan. Ujang, tuluikeun bae barang teh. Tuh ka imah handapeun dapuran awi. Pek kainya, kade aya nu tinggaleun. Mangkaning ayeuna mah usum sagala mahal. Kusiwel ngodok duit tina pesak kutangna. Sok dibikeun ka tukang roda. Akang, cenah. Ieu mah disuhunkeun ge dona bae. Kuring mangan boga sakitu-kituna. Atuh dina kurangna etang-etang mekelan bae ka kuring. Da puguh kuring maranda, keranda teh sangsara deui. Ti ditembal-tembalan acan ku tukang roda teh. Ngan ukur ngagereman, leos bae nyampeurkeun kudana. Bubuhan di lembur aya kajadian anyar teh dianggap aneh. Harita oge nu anyar datang teh pada ngadeug-deug. Cios geuning ngalihna ce. Nya atuh da batur mah tara tuluy sarieunun. Ceuk Manini bari nyisig. Nah aya naon kitu emak? Ceuk nu anyar pindah teh. Bejana mah taeun nyai di imah teh. Eusian cenah. Nyaho teuing bener henteuna mah. Yeun teuing kuring mah teu pati sieun ku jurig teh. Sieun keneh ku jelema. Syukur bae hari kitu mah atuh. Tembal Manini teh. Sorena sanggeus beres bebenah meresan bubututan teh. Leos manehna nepungan tatangga-tatanggana rek wawawuhan meureun ti dituna mah. Padahal teu dibarejaan oge tatanggana teh geus nyarahoeun yen nu anyar pindah teh ngaranna Nyi Iyot. Duka teuing ti saha. Maklum di lembur teh bae sok sagala gancang narekab. Nu mimiti di anjangan teh tatangga gigireun imahna. Nu urang dinya sok dilandi ceuk Eneng. Sanggeus pupuntenan sakumaha biasa adat nu nyemah sarta sanggeus silih tanya asal usul, ujug-ujug celengkeung bae Nyi Iyot teh. Kieu salresna mah ceuk Eneng, anu mata kuring pindah ka dieu teh. Tapi omah tulah ulah diucah aceh ka batur da ieu mah rahasia kuring. Cenah bagi ngeuseut ngadeuketan ceuk Eneng. Kuring tadinya nyeri ku salaki dipangnyandungkeun. Ari nu batak ngenes eta ku teu kira-kira nyandungna teh ka anak tatangga. Tatangga pisan ceuk Eneng, tatangga saburuan. Padahal mah teu geulis teuing, teu sing budak teh. Ngan eta meureun pedah buukna dikrel jeung bibirna camerot. Jeung ngomongna jeras-jeris. Duka teuing basana naon da make I love you kitu. Ongkoh cenah manehna teh kaluaran iskola, tapi teu bisa mangarti. Daek ngarebut salaki batur, mana kitu ge teu payu ka bujangnya ceuk Eneng. Kuring mah teu owel jel wae mending oge lalagasan.
cenah bagi kudat gadeut. Memeh balik Nyi Iyot omat-omatan sangkan rahasiana ulah diucah Aceh. Moal atuh nyai, moal betus, sing percaya bae ka ece. Kitu ceuk Ceu Neng teh. Tapi heuleuh 3 poe ge anu pajarkeun ulah diucah Aceh teh geus jadi rahasia umum. Malah antukna mah urang dinyana nu waraoseuneun teh. Atuh da Nyi Iyot mah unggal ngobrol teh eueuh deui nu dijieun jejer carita teh ngan perkara dinyeri ku salaki. Sabulan ti harita isuk-isuk keneh Nyi Iyot geus dirariung ku tatangga-tatanggana sisi sumur. Anu sasari paboro-boro teh harita mah diarantep bae pancuran lowong ge. Kakara saumurnya nyuhun hulu nenjo nu kawas kitu. Ceuk Nyi Iyot bagi bibiri gidigan. Cing atuh caritakeun ti mimitina lain ngan bibiri gidigan bae. Kayak atuh lanan tembal Nyi Iyot bagi menerkeun sampingna. Peuting teh kekerot bae di tengah imah bagi mikiran kasusah. Nah atuh ari tangah kapara. Ketang lain kitu. Mimitina mah cempor teh ngan kaluces-kelices bae kawas aya nu niupan. Tapi kakerot ge teu laju, dumadakan ari tangah teh kapara. Aya nu ucang-ucangan, budak 2 kembar harideung teh. Tuluy tarurun, pek teh igel-igelan ngurilingan cempor, unggal kuring rek ngorowok, curugna teh diamang-amangkeun mani antel bae kana tarang kuring. Ayeuna ge karasa keneh tiis kawas gebog cau. Da nu ngariung teh recok, aya nu nyebutkeun jurig, aya nu nyebutkeun lelembutan anu geus maot, nu teu percayaeun oge aya. Eta mah tetenjoan bae meureun Nyi, ceuk nu teu percayaeun ka jurig. Katang nya dari sageupna kuring ngalewat ka imah eta teh sok kadenge sadaos orok ceurik. Ceuk nu percaya pisan ka bangsa jurig. Kumaha atuh kuring mah susah. Pindah ka mana sakieu harasena kapaneangan imah teh. Ceuk Nyi Iyot semu bingung. Kieu bae ayeuna mah Nyai, ceuk Makolot nu kabeneran harita milu ngariung. Nyai teh kudu nyayagikeun kembang 7 rupa, cai sakendi, menyan saguruntul. Unggal poe Jumaah bawa ke kuburan budak kemar teh pek hadiahan. Insyaallah moal datang deui geura ari diakalan kitu mah. Gancangna papatahan Makolot teh dijalankeun ku Nyi Iyot. Teu sakara-kara, bener pisan ari dihadiahan mah nu sok igel-igelan teh geus teu datang deui. Tapi heuleut 2 minggu geus gujug deui bae di imah Nyi Iyot teh. Harita mah ti beurang, lain ti peuting. Da mani teu beunang ditanya-tanya acan Nyi Iyot teh. Calawak bae bagi molotot, sanggeus diinuman kakara bisa nyarita, kieu cenah dongengna teh. Manehna teh keur di dapur rek nyieun pecel. Lalabna geus sayagi atuh samarana kari ngarendos. Nganu can aya teh cikur, kurah koreh kana parisikan teu manggih. Gek bae manehna teh cenah diuk dina jojodog bagi humandeuar. Hirup teh boga cikur-cikur acan, cenah. Nah atuh ari celeng teh cikur aceleng tina parisikan. Serebat bae Nyi Iyot teh lumpat da basa diliukan teh cenah naluturkeun cikur teh nepi ka lawang panto. Nu radawanian mah harita teh gancang asup ka dapur Nyi Iyot rek nyidikeun nya bae cikur teh kapanggih ngan henteu age raceleng mah. Urang dinya buru-buru ngabejaan Makolot yen di imah Nyi Iyot aya jurig cikur. Ku Makolot Nyi Iyot dipapatahan sangkan manehna hajat cikur ka tatangga-tatanggaana. Sabungkus leutik sewang. Moal Nyai moal aya nanaon deui geura ari geus dihajatan mah, cenah. Hate Nyi Iyot geugeug deui. Malam Jumaah harita teh da kaambeu bau menyan nyambuang ti unggal imah. Barudak geus ngagalebra di simut buni, kolot-kolot ge geus leleyepan. Bulan kakarasa pasi cahayana ukur reyem-reyem, angin ngagelebug nambahan tirisna peuting. Keur kitu gorowok sadanu dikir tarik pisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cenah. Ditembak ku sora kaleng ditakolan meuni gandeng. Atuh gujrud sararea hudang. Mimitina mah ngadada gampes bae da marukana aya gorombolan.
Ari geus sidik mah lain urang leuweung kakara aya nu wani ngaletrek ngalaan tulak. Tuluy muru imah Nyi Iyot, geus kitu mah breng wae sararea teh tarureun. Nyai, nyai aya naon abehan kaleng? Buka panto ieu ece, ceuk si Eneng teh teh. Jep nu dabehan kaleng teh jempe, kudu terak ngalaan tulak. Ari brai gebeg sararea ngagebeg, atuh da Nyi Iyot teh bleg bae bebegig, teu jauh ti ririwa. Buukna ngareuwig ceulina dicocokan ku kapuk, pek bibirna dibeubeur ku lamak. Astagfirullahaladzim, kunaon nyai teh? Aya naon ieu teh? Sanggeus pada nanya mah kakara Nyi Iyot teh daek muka beubeurna tuluy cacarita. Tapi teu mata kaharti, kieu cenah. Aya monyet, leutik teh, leutik pisan. Huluna ge ngan sagede jarum pentul. Ngagajleng tina sarig si jandela. Pek terunya harenyo, ari celeng teh kana ceuli. Dikir pek dikir, cek monyet teh. La ilaha illallah, cek kuring teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi la ilaha ilengkong gitu. Pek. La ilaha illallah, cek kuring teh deui. La ilaha illalengkong, cek monyet teh keukeuh. Kuring nyocokan ceuli, tapi monyet teh hayoh bae la ilaha ilengkong, la ilaha ilengkong. Tapi ka kuring nakolan kaleng. Tah, ayeuna ge geus mimiti nagaweco deui monyet teh tah. Tah. Cik Nyi Iyot bagi dungdak dengdek jeung bubege lengan. Nu araya di dinya kabeh ngusap beungeut bagi taud. Ayeuna mah sarerea sapamadegan yen Nyi Iyot teh geus mimiti ngagigihan.